Bismillahirrahmanirrahim. Wal jahru jeung narikeun fi maudihi dina tempatna itu jahru. Wa huwa jeung ari tu maudi as-subhu eta salat subuh. Wa ulatal maghribi jeung 2 rakaat awal salat maghrib. Wal isya'i jeung 2 rakaat awal salat isya. Wal jum'atu jeung salat Jumat. Wal idani jeung salat id 2. Tuluy pasunatan hayat teh nyaeta narikeun sora dina tempatna salat anu tarik. Tegesna dina salat subuh duanana tama rakaat kahiji rakaat kadua sunah ditarikeun sorana. Tuluy dina 2 rakaat salat maghrib jeung isya, rakaat kahiji jeung rakaat kadua salat maghrib jeung isya eta ge ditarikeun. Tuluyna salat Jumat, tuluy salat lebaran 2, Idul Fitri jeung Idul Adha eta sunah ditarikeun sorana. Rek jadi imam atawa salat nyorangan tetap sunah narikeun sora kecuali makmum. Makmum mah teu kudu. Ngali sarahna jajaran ka-7 ti luhur. Aya bil qiraati tegasna dina bacaan li ghairi makmumin pikeun salian makmum. Min imamin nyatana ti imam wa munfaridin jeung salat anu nyorangan. Amal makmumu anapun ari makmum payusanu tah eta disunatkeun fi haqqihi dina hakna itu makmum naon al israru ngalaunkeun. Wa mahalul jahri jeung ari tempatna narikeun sora fi haqqil mar'ati dina hakna awewe wal hunsa jeung wandu. Haesu lam yusmi eta tetep dina sakira-kira teu ngadenge saha ajnabiyun lalaki anu deungeun-deungeun. Wa illa jeung lamun henteu itu lam yusmi payusanu tah disunatkeun laha pikeun itu mar'ah jeung hunsa naon al israru ngalaunkeun. Wa yusanu jeung disunatkeun naon israrul unsa ngalaunkeun nana awewe bihadratil hunsa di hareupeun wandu. Lihtimali dukuratihi karena narima pantes kalalakianana itu hunsa. Wa kadzalika jeung eta tetepnya kitu deui yusanu israrul hunsa ahri ngalaunkeunana wandu bihadratil hunsa di hareupeunana wandu deui. Lihtimali unusatil awali karena narima pantes kaaweweanana wandu anu kahiji. Wa dukuratisani jeung kalalakianana wandu anu kadua. Wa ulima jeung dikanyahokeun min dalika tina itu mahalul jahri anal unsa eta saestuna hunsa kal mar'ati eta tetep saperti awewe. Yajharu narikeun ieu hunsa bihadratin nisa di hareupeun awewe. Wa raf'in jeung narikeun fil majmu'i dina sakabehna. Fil majmu'i dina kumpulan ma kana perkara yukhalifu anu nyulayaan ieu ma hu kana itu anal hunsa fil hunsa di wandu deui. Hasuqala sakira-kira ngadawuh Imam Nawawi yasiru ngalaunkeun ieu wandu bihadratir rijali di hareupeun pirang-pirang lalaki wan nisa'i jeung awewe. Kahanap dina qauluhu as-subhu innama tuliba pastina disuprih naon al jahru narikeun piha dina tu subhu ma'anal kuparo sarta saestuna kafir pirang-pirang jalma kafir kanu eta bukti ya kupar hina simaihim
eta tetep dina waktu ngadengena ieu kufar Al-Qur'ana kana Al-Qur'an fi sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dina salatna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yasubbuna eta nyarekan ieu kufar man kajalma angzala anu nurunkeun man hu kana Qur'an waman jeung ka jalma ungzila anu diturunkeun ieu Qur'an alaihi ka man li annahum karna saestuna kufar yakununa eta bukti ieu kufar fi hadal waqti dina ieu waktu subuh naimina eta anu sare kabeh walidalika jeung kulantaran ieu yakununa fi hadal waqti naimin tuliba disuprih naon al jahru narikeun fil isai dina salat isya aidon deui wa fi nahariyatin jeung dina bangsa beurang makdiyatin anu ngudukeun lailan dina waktu peuting aw waktu subhin atau waktu subuh wa amal maghribu anapun ari maghrib batuliba tah eta disuprih naon al jarhu narikeun fihi na itu maghrib li annahum karena saestuna kufar kanu eta bukti kufar yastagiluna eta katungkul atawa saribuk kitu kufar pi waktina waktuna maghrib bil isai bil asai kalawan kadaharan sore kadaharan peuting wa amal jum'atu anapun ari salat Jumat wal idu jeung salat Id pali annahu tah eta karena saestuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama eta ngadegkeun Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam huma kana itu Jumat wal Id bil Madinati di Madinah walam yakun jeung teu bukti lil kufari eta tetep pikeun pirang-pirang jalma kafir piha di itu Madinah naon kuatun kakuatan walam makanu jeung samang-samang sabukti itu kufar musta'idina eta anu cawis-cawis ieu kufar lil idai kana milaraan fi waqtae duhri dina waktu dua duhur wal asri jeung asar tuliba tah disuprih naon al israru ngalaunkeun fi hima dina itu duhri wal asri wa fil lailiyati bal wapil lailati bal wapil lailiyati balikta jeung dina bangsa peuting al makdiyati anu ngudukeun naharon dina waktu beurang wa hadas sababu jeung ari ieu sabab wa in jala jeung najan leungit ieu sabab lakinil hukmu tetapi na ari hukum al murattabu anu ditartibkeun alaihi kana itu hukum bakin eta anu tetep ieu sabab li annahu karna saestuna ieu hadas sabab hikmatul masru'iyati eta hikmah digelarkeunana wal hikmatu jeung ari hikmah layal jamu eta teu misti naon dawamuha langgengna itu hikmah. Terus halaman 168 jajaran kadua qauluhu wal jum'atu bi rafi atpan ala subhi la bil jari atpan al maghrib wa kada jeung eta tetep saperti Jumat al idani ari id dua id laisa karena teu aya lidalika eta tetep karena itu idani ulatani ari awal dua walau adroka jeung najan mangihan saha al makmum ma'al imami sartana imam rakaatan kana sarakaat summa tadaroka tuluy nyusulan ieu makmum al ukhra kana sarakaat deui asara bari ngalaunkeun itu makmum
fil ula dina rakaat nu kahiji li'annau karna saestuna makmum kana eta bukti makmuman eta makmum piha dina itu ula wa jaharo jeung narikeun itu makmum pisaniatina rakaat nu kadua li'annau karna saestuna makmum soro eta jadi makmum piha dina itu saniyah munfaridan eta anu salat sorangan ba'da salamil imami dina sabada salat dina sabada aweh salamna imam. Jadi umpamana urang salat Jumat mangihan sarakaat jeung imam berarti nu eta mah laun dan wajibna mah nu sunnah tarikna saha imam ngan sabada imam aweh salam urang nangtung deui sarakaat deui maka didinya mah sunnah jahru sunnah narikeun wal israru jeung ngalaunkeun bacaan fi maudhihi dina tempatna itu israr wa huwa jeung ari ieu maudhi ma eta perkara ada anu ngalianan ieu ma alladzi kana anu dukira anu geus ditutur ieu alladzi wa ta'minu jeung maca amin ae qaulu amina tegasna ngucapkeun lapad amin akibal patihatina sabada maca Fatihah liqoriha ka anu macana itu Fatihah bi sholatin dina salat wa ghairiha jeung dina lian ieu salat lakin fi sholati tetapina maca amin dina salat akidun eta leuwih dikeukeuhkeun wa yu'minu jeung maca amin sal makmum ma'a ta'mini imamihi sarta maca amin imamna itu makmum wa yajharu jeung narikeun si musolli bihi kana itu amin sunnah hayah deui nyaeta ngalaunkeun sora dina salat anu bangsa Siriyah tapi sanajan sunnah laun tetep kudu kadenge ku ceuli sorangan tetep kudu kadenge ku sorangan sanajan sunnah laun oge tuluykeun sarahan nu tadi wa huwa ma'ada alladzi dukira luhureunana qauluhu wal israru fi maudhihi aya fi maudhil israr tegasna dina tempat ngalaunkeun wa taqaddama jeung geus ti heula naon hadul israr patokan ngalaunkeun wa huwa jeung ari had ayusmi'a eta yen meredenge musolli jalma nu salat nafsahu kana dirina musolli pakotungkul jadi sok sanajan sunah laun tetep kudu kadenge ku ceuli sorangan wa ta'minu tina sawarehna sunah hayat deui teh nyaeta maca amin reker imam reker makmum ieu teh atawa rek salat sorangan maca amina ge ketika saban-saban beres maca Fatihah jadi rek keur nu macana atawa lian keur nu macana rek keur salat rek di luar salat ngan pedah maca amin dina nalika keur salat sabada beres Fatihah eta leuwih dikeukeuhkeun malah mah wayajharu bihi eta si jalma anu salat maca aminna teh kudu dijaharkeun kudu ditarikeun ningali sarahna dina qauluhu akibal Fatihah ta qaulu akibal Fatihah luhureunana aya wa qala Wahab bin Munabbah kana lapad amina ari lapad amin arba'atu ahrufin eta opat pirang-pirang huruf yakhluqu ngadamel saha Allah taala min kulli harfin tina saban-saban sahurufna malakan kana hiji malaikat
yaqulu anu maca ieu malakan kana lapad Allahumma gfir. Allahumma ya Allah igfir muga ngahampura Gusti liman kajalma yaqulu anu maca ieu man amina kana lapad amin. Tuluy kahanap dina qauluhu lakin fi sholati. Kahanapna 3 jajar. 2 3 aya li qaulihi wa innama tuliba wa innama tulibat jeung pastina disuprih pihi dina itu takmin naon al muqaranatu ngabarengan bareng li qauli kana dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam ida ammana di mana-mana maca amin saha al imamu imam pa aminu tah kudu maca amin aranjeun kabeh pa innaman maka saestuna jalma wafaqo anu ngakuran man takminahu kana amina man takminal malaikati kana amina malaikat gupiro tah dihampura lahu pikeun man naon ma perkara takodama anu geus ti heula ieu ma mindan bihi nyatana tina dosana man. Wa fi riwayatin jeung eta tetep dina hiji riwayat ari lapad wa ma ta'akhkhara. Wa ma jeung perkara ta'akhkhara anu paneuri ieu ma. Fa in lam yu'amin maka lamun teu maca amin saha imamu imam au akhara atawa ngahirkeun imam hu kana itu amin an waktihi tina waktuna amin al mandubi anu disunatkeun pihina itu waktu amina tah amin saha huwa itu makmum li anna makna qauli karna saestuna mana dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis dina hadis lapad ida amana al imamu fa aminu ae ida dakhala tegasna di mana-mana asup naon waktu taminihi waktu amina itu imam fa aminu tah kudu maca amin aranjeun kabeh wa in lam yu'min jeung najan teu maca wa illam yu'amin jeung najan teu maca amin itu imam bil pa'li kalawan buktina au akhara atawa ngahirkeun imam hukana amin an waktu tina waktuna amin walau pata jeung lamun lepot hukama makmum naon ataminu maca amin ma taminil imami sarta maca amina imam amana tah maca amin makmum ingda taminihi dina nalika maca amina makmum dina nalika maca makmum amina makmum huwa tegasna makmum walau qara'a jeung lamun maca makmum al-Fatihah kana Fatihah ma'a qiraati sarta bacaan imamna makmum wa parago jeung beres ieu imam jeung makmum ma'an barina bareng kapa tah nyukupkeun hu ka makmum naon takminun maca amin wahidun anu sakali an takminihi cul maca amin makmum li qiraati nafsihi karena bacaan dirina makmum wa anta minihi jeung tina maca amin makmum li qiraati imamihi karena bacaan imamna itu makmum au parogo atawa beres makmum parogo mereskeun makmum qalbahu dina hatena makmum amina tah maca amin sahwa makmum li qiraati nafsihi karena bacaan dirina makmum summa yu'aminu tuluy maca amin makmum li qiraati imamihi karena bacaan imamna itu makmum khilafan bari nyulayan il Bagawi ka Imam Bagawi hai sukola sakira-kira ngadawuh Imam Bagawi yang tadiru ngadago makmum hu ka imam hatta yu'aminu sehingga hatta yu'amina sehingga yan maca amin makmum mahu sartana imam wa muqtadal hadisi jeung ari kakuduanana hadis al-madkuri anu dicaritakeun anal malaikata eta sasuna malaikat
tu aminu eta maca amin ieu malaikat ma'a ta'minil imami sarta maca amina imam. Wa qiraatus surati jeung maca surat ba'dal Fatihati dina sabada al maca Fatihah li imamin pikeun imam wa munfaridin jeung anu salat sorangan fi raqatai subhi dina 2 rakaat salat subuh wa ulatai ghairiha jeung dina 2 rakaat salian ieu subuh wa takunu jeung bukti naon qiraatus surati macana surat ba'dal Fatihati eta tetep dina sabada maca Fatihah. Palau kodama maka lamun ngaheulakeun musolli as-surata kana maca surat alaiha manderikeun kana itu Fatihah lam yuhsab tah teu diitung-itung itu surat teu diitung-itung teu direken. Tina sawareh deui sunat hayat teh nyaeta maca surat tina Al-Qur'an dina sabada maca Fatihah. Keur saha ieu? Keur jelema anu jadi imam atawa keur jalma anu salatna sorangan. Di mana tempatna? Dina 2 rakaat salat subuh jeung 2 anu awal dina salian subuh, berarti 2 rakaat kahiji kadua maghrib, rakaat kahiji kadua isya, rakaat kahiji kadua asar, rakaat kahiji kadua duhur. Tingali sarahna jajaran kadua ti hanap. Ae syai'un tegasna hiji perkara minal Qur'ani tina Al-Qur'an. Wa in lam yakun jeung lamun teu bukti itu suratan eta surat kamilatan. Wa in lam yakun jeung najan teu bukti itu syai'un suratan eta surat kamilatan anu sampurna. Lakini suratu tatapina ari surat al kamilatu anu sampurna afdalu eta leuwih utama min ba'di suratin tina sawareh surat. Ingkana lamun bukti itu ba'du la yajidu eta teu nambahan itu ba'du alaiha kana itu surat. Wa ila jeung lamun henteu itu la yajidu bahwa maka itu ba'du afdalu eta leuwih utama alal mu'tamad ing da Romli mungguh Imam Romli. Sapertikeun kieu ba'du jeung kamilah teh. Sok aya imam anu maca saayat nyokot tina surah naon gitu. Umpamana maca rakaat kahiji maca ayat kursi umpamana dibandingkeun jeung naon maca surah Al-Ikhlas sanajan panjang keneh ayat kursi teh alus keneh surat anu sampurna gitu nyaeta maca surah Al-Ikhlas sanajan buktina ponok nganu keur sajajar tapi tetep eta teh ari ngitung-ngitung lobana huruf mangke beda deui perhitunganana. Khilafan bari nyulayaan Libni Hajarin ka Ibnu Hajar fa ayatul ladina maka ari ayat alladina sanes alladina eta fa ayatud daini maka ari ayat mertelakeun hutang wa huwa jeung ari ayat eta ari ayat ya ayyuhalladzina amanu eta lapad ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayangtum bidainin ila akhiriha nepi ka akhir ayat afdalu eta leuwih utama min suratil kausari tibatan surah al-kausar wa nahwiha jeung saumpamana al-kausar. Jadi leuwih utama tina segi panjangna jeung lobana huruf anu dibaca. Wa suratu jeung ari surat bil hamji eta tetep kalawan make hamzah wa tarkihi jeung tinggalna ya hamju. Wa tarku jeung ari tinggal hamzah asharu eta leuwih masyhur. Wa bihi jeung kana ieu tarku jaa datang naon Al-Qur'anu Qur'an. Wa hiya jeung ari itu surah
al-qit'atu eta bagian sabagian sateuk-teuk atawa satugel minal Qur'ani tina Al-Qur'an aqalluha ari pangsaeutikna itu surah salah satu ayatin eta 3 pirang-pirang ayat laha eta tetep pikeun itu surah awalun ari mimitina wa akhirun jeung tungtungna sumiat dingaranan itu surah bidalika ku itu surah tasbihan karena nyarupakeun laha kana itu surah nyarupaannya karena nyarupaan laha kana itu surah bibaladin ka negara laha anu eta tetep pikeun ieu balad suwarun ari pirang-pirang bates terus kahanap dina qauluhu tengah-tengah qauluhu ba'dal Fatihah lakin ba'da saktatin tetapi sabadana cicing singala sakedeung wa katakodama jeung ti heula geus ti heula naon annaha saestuna itu saktah pihakil imami eta tetep dina hakna imam fil jahriyati na salat nu bangsa tarik biqadrima kalawan saukuran perkara yasa'u anu ngalegakeun ieu mah Fatihatul makmumi kana Fatihahna makmum jadi imam sabada meres Fatihah teh cicing heula saukuran makmum beres maca Fatihah tah salila imam keur cicing kudu kumaha wayastagilu jeung katungkul sal imamu imam piha dina itu saktah biduain kalawan doa au qiraatin atawa maca wahia jeung ari ieu qiraah aula eta leuwih utama contoh kieu qiraah leuwih utama teh umpamana si imam teh rek rakaat umpamana si imam sabada Fatihah teh rek maca surat Al-Ikhlas umpamana maka salila keur cicingna ngadaguan imam beres Fatihah tah dina keur cicingna eta si imam teh maca samemeh surat Al-Ikhlas buktina tabbat syada gitu Al-Lahab jadi bari cicingna gitu tabbat syada abil habi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab saya selana rong datalah habi wa mar'atu hammalatal hatab bi diniha hablum mim masad umpamana tuluy maca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad tah alusna teh kitu jadi katungkul ku bacaan ulah katungkul ku doa terus qaulul imamin wa munfaridin amal makmum anapun ari makmum palayusanu ta eta teh disunatkeun lahu pikeun makmum naon suratun maca surat linahyi karena aya panyarek an qiraatihi tina macana makmum laha kana itu surah wali anna qiraatal imami karena saestuna bacaan imam qiraatun eta bacaan lil makmumi pikeun makmum payusmiu maka ngadengekeun makmum qiraata imamihi kana bacaan imamna makmum wa yaqra'u jeung maca makmum al-Fatihata kana Fatihah pisak tatil imami dina repehna imam al-mutaqaddimati anu geus tiheula wala yuqarinu jeung ulah ngabarengan makmum al-imama ka imam fi qiraatil Fatihati dina bacaan Fatihah illa in khofa kajaba lamun sieun makmum pawata ba'dil Fatihati kana lepot sawarehna Fatihah gambaranana dina salat tarawih nya fa in lam yusmi maka lamun teu ngadenge si makmum qiraata imami kana bacaan imamna makmum lisomamin karena torek au budin atawa karena jauh au lisrori imamihi atawa karena laun imamna itu makmum walau pi jahriyatin jeung najan dina salat bangsa tarik au sami'a atawa ngadenge si makmum sautan kana sora walam yafham jeung teu ngarti si makmum hu kana itu saut qira'a tah maca makmum as-surata kana surat idla makna karena teu aya paedahna eta tetep lisukutihi pikeun repehna si makmum palau qadama as-surata alaiha lam yuhsab lamun si makmum lamun jalma nu salat ngaheulakeun maca surat manderikeun maca Fatihah maka eta bacaan surat teu diitung teu direken gitu. Jadi pokona mah bacaan surat
kudu dina sabada bacaan Fatihah